Bismillahirrahmanirrahim. Wa mizajuhu jeung ari campuranana itu arak. Aema tegesna perkara yumzaju anu dicampuran ieu arak bihi ku emak min tasnimin eta tina tasnim tina semburan cai. Kusiro di tafsiran itu tasnim biqaulihi kudauhan Allah dina ayat 28 aina yashrabu bihal muqarrabun. Surat At-Tatfif atanapi surat Al-Mutaffifin ayat 27. Kapanan dina ayat sebelumna teh Allah teh ngajelaskeun bahwa ahli surga teh bakal nginum arak. Leras. Bari arak di surga mah bersih. Tina kokotor henteu matak ngamabokeun, henteu matak teler. Halal deui arak di surga mah da henteu ngamabokeun, teu teler, teu matak teler nginum arak di surga mah. Tah, saur Allah dina ayat 27 arak di surga teh campuranana teh nyaeta tina semburan cai. Terang semburan cai. Cai anu nyembur. Gitu tah. Campuranana naon? Arak di surga teh tina semburan cai. Wa mizajuhu min tasnimin. Naon ari ngaran tasnim? Jadi tasnim teh adalah sebagai campuran arak di mana? Di surga. Arak di surga teh dicampuran ku naon? Ku tasnim. Naon tasnim teh? Tasnim teh adalah sebuah nama untuk mata air. Jadi tasnim teh naon? Hiji ngaran pikeun liang cai, pikeun sumber cai. Tasnim teh. Seperti dina taneuh sok aya liang cai, ngocor gini kan. Mun di dunia mah semacam kitu. Kunaon eta liang cai disebut tasnim? Sabab eta si cai na teh cenah bijil tina eta liang cai barina ngocorna teh pil hawa dina awang-awang. Jadi aya liang nyembur ka awang-awang. Terang kos air mancur begitu. Si cai na teh. Jadi si cai na teh keluar tina eta liang cai barina nyembur ke awang, awang tur naiknya naik, terusnya naik ke awang. Sehingga eta si cai anu bijil tina liang cai eta anu nyembur ke awang-awang teh patun sobu pi awani ahlil jannah diancegkeun dina wawadahan ahli surga. Jadi kieu barengan kaluhur. Bagus kaluhur teh tak turun deui keuna kana naon atawa di wadahan ku wawadahan milikna ahli surga, jalma-jalma anu jadi ahli surga. Lamun tos pinuh eta wawadahan teh otomatis cenah. Otomatis naon? Eureun naonana teh nyemburna teh. Ah duka kumaha ieu mah. Ngan sakadar gambaran. Jadi moal bisa lamun dibayangkeun kitu meureun tahan moal kitu beda cenah dibayangkeun. Beda nu tinu dibayangkeun leuwih-leuwih ti endah tinu tibatan dibayangkeun ku urang. Eta teh cenah nya. Eta teh. Fal muqarrabuna yasrabunaha sorpan watum zaju lisairi ahlil jannah. Al muqarrabun jalma-jalma anu dideketkeun tegasna ahli surga lah bakal nginum
Karena eta tasnim sebagai campuran arak barina murni teu aya kokotor acan non teu aya polusian airna oge. Tah kitu cenah. Lang pokona mah ieu teh adalah suatu peristiwa yang akan terjadi di mana? Di surga, bahwa ahli surga bakal minum tasnim sebagai campuran arak. Naon tasnim teh? Cai anu nyembur tina liangna anu ka awang-awang. Tuluy eta si cai teh tos nyembur ka awang-awang teh keuna kana wawadahan milik ahli surga. Geus pinuh kaeusian eta wawadahan teh eureun we. Henteu naon, henteu sugan terus ngocor geus pinuh teh sehingga modal henteu. Nah, begitulah keadaan yang di surga sebahagian diceritakan oleh Allah pada surat At-Tatvib ayat 27.